ulah waraga rumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirig ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sajahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Guar munggara nuklar jadi cimata nyamangsa narata cinta antar hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nulad nyonto kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati. Sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nanga hiji sagagang kembang kaheman sarageui kembang kadeudeung. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul ku dulur di abring-abring ku kadang wargi tong jajerih lamun seug meunang ka peurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah mewah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun kereteuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuku kacinta wanci nu pinuku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah werehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah manda rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodeui lamun ropoh amin ya robbal. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI bapak kiai miwa santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuhu lembur Bapak Camat, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD Lebe, Tur LPMD, Nuran Cage, kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun simkuring. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ngobrol jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Tak kuring ngawangkong jeung ibu ari ieu pangajian tujuanana hayang naon cek biwir hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang lamun bener ibu harayang ilmu ieu teh manon jaya gudangna ilmu bahkan cek kolot baheula ge ilmu nu matih teh nu matuh saha eta nu matuh ustad nu deukeut tapi ibu sok ngaledek ka ustad nu deukeut sok jujur nyebut lagi ustad kukut ngan ai ibu hayang ilmu keur naon eta ilmu maka fungsina ilmu teh al ilmu nur ilmu mah cahaya lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae kabeh ararapal ilmu tahajud tapi teh ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees eta kabeh ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi pedit anger kabeh ararapal kasalaki kudu hormat duit leutik pan jadi kabeh ge ararapal jeung dulur teh kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakabeung mah ustad ge sok parasea berarti lamun kitu mah ilmu can jadi cahaya hirup al ilmu nur ari ilmu teh cahaya saha jalma nu bakal meunang cahayana qalbun salim iwal ti jelema nu bersih hate boga harta alus hate pan jadi bager nu paling paur boga harta kotor hate beuki loba hartana beuki adigung hirupna
kongkorong ngagebay ka handap lempang dongko gelang ti dieu nepi ka dieu nepi ka lamun sasalaman teh robot we heuras malah mandar heula mun dina pengajian ge ieu emak mah di tukang ieu padahal mah nembongkeun kongkorong gigi brig jiga nu satruk kunaon harta dipake alat kitu bongan hiji harta boga ngan kotor eusi hate lamun harta caricing di jelema nu alus hate beuki loba harta beuki bager miskin kabantuan yatim kabelaan nu jompo ge katulungan matak tinggal balik kana awak urang ari urang hate posisi di mana kaasup jelema boga ilmu alus hate pan tawadu beuki luhur ilmu beuki tawadu boro-boro mah kolot budak leutik bakal dihargaan ibu kudu guguru kanu ngaran budak leutik teu apal Quran budak leutik teu apal hadis budak leutik teu ngaji kitab budak leutik tara salat budak leutik tara pangaosan tapi lalajuan ku ibu budak leutik pasea 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu jebrog kieu boro-boro pasea jeung tetangga boro-boro teu akur jeung dulur ibu keheul ka salaki saminggu teu diolok ku duit hese cager tapi si bapa hayang apal saha malukna tah padahal Quran dibuka hadis diaji atuh naha bab nu kitu tah ari budak mah yuladu alal fitrah aya kasucian dina jiwana ai urang mah geus kalimpudan ku kakotor loba kahayangna matak al ilmu nur ilmu teh cahaya tina ilmu aya nu kudu dirobah lain tiung jeung baju dakeurna nahaon tiung saragam baju saragam ari hate teu saragam hampura kanu marake saragam tiung saragam baju saragam lain ulah pek bae ngan dina Islam nu kudu saragam geun teh eusi hate tiung saragam baju saragam hate teu saragam awak ngareneng hate teu ngareneng da bubar ti deui ngocobrot ngomongkeun nu gigireun aing mah deukeut jeung nu genut wakiek bau kelek kitu awak ngareneng ngan hate nu teu ngareneng matak nu kudu direnengkeun teh lain sabatas awak tah hate bener nu kadua tina ilmu nu robah lain tiung jeung baju lain haben we sabandeg pengajian nu robah teh tiung jeung baju atuh lieureun salaki Senin warna bodas nganyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben we meulihan baju tah nu kudu robah tina ilmu mah eusi hate ibu katilu kadang-kadang nu robah jadi bahasa pedah SMA jeung sarjana dikawinkeun pan jadi embung ngagunakeun bahasa Sunda nepi ka ngadidik budak teh tag tektok Sunda ongkoh Indonesia ongkoh awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti kota euy cucu kakek dicari-cari gok di dieu beuk kitu balik padahal ilmu nu robah lain bahasa tapi kekeh ku ilmu mah kudu robah eusi hate awak ibu ibarat imah di imah bala pek bersihan di imah kebul pek empel ngarah naon ngarah betah di cicingan awak urang hayang tenang moal tenang lamun ngukut keneh penyakit hate geuleuhan rujitan cuaan ngewaan moal tenang komo hasud dengki siri kabatur geus moal balik batur nyeun gedong nyeri hulu harita keneh batur meuli kongkorong maneh lagi kapanasan cerete meuli kongkorong ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna henteu da bejana kongkorong lajada ladang COD anu warnana teh geuning saminggu teh juk peang apal urang geranya urang tempoan tuh batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah mun taber teu kabayang si itu meuli mobil modar harita keneh matak lamun hirup hayang tenang kenali diri urang wawuh teu kana penyakit hate urang kudu wawuh lamun geus wawuh pek robah moal aya nu leuwih apal kana dirina iwati dirina moal aya nu leuwih paham kana dirina iwati dirina matak sim kuring poe ieu teu wani nyebut ibu-ibu geulis teu sugan ibu-ibu nu gareulis teu hararayang teuing lamun sim kuring nyebut ka ibu-ibu nu gareulis artina kuring nyimpulkeun perkara anu katempo nempo naon nempo rarai ibu sedengkeun salaki nu di tukang cek sim kuring ibu-ibu nu gareulis kumaha cek salaki pret sabab salaki mah leuwih apal batan kuring pan kuring mah batur salaki mah salaki ibu pan apaleun buduk 70 ge apaleun matak hirup disebut alus sebatas dituding disebut goreng ge sebatas dituding matak tong pangaruh omong batur mah nu leuwih apal diri urang adalah diri urang batur mah sebatas nempo jeung ngadenge can tangtu ngarasakeun nu dirasa we tuh
kumawe ibu boga salaki karek 2 bulan pan bibir teh kata tangga teh ngomong-ngomong alhamdulillah caroge abdi mah jujur biak ti karep karek sabulan pan karaos gedebulna aya namanya karasa apa matak ilmu nu kudu robah adalah eusi hate ngaran-ngaran manusia bener salah daek kedul alus goreng manusia ngaran lagi matak ibu manusia kuring manusia tah lamun urang manusia kudu tepung jeung manusana ulah ai wujud manusia ai jirim manusia ai tepung jeung sifat-sifat sato Allah nyiptakeun monyet pan monyet masyarakat gaji geus gede jabatan luhur saem beak ku si eta saha monyet. Nah ibu seserian da ngomongkeun monyet bagong Allah nyiptakeun bagong haram daging bagong hurimat alaikum diharamkeun keur araranjeun naon diantarana daging bagong umat Islam tara ngadahar bagong tara naha tara we tapi kade ulah sebatas dagingna sifatna ge haramkeun ai sifat bagong nyuluduk we daging bagong teu didahar ai dicare ku salaki ngalawan mah ulah tiktokan wae paduli teuing we nyuluduk we ibu bagong tara didahar tapi sifat ngadaki na awak urang aduh matak alam hakikatnya di mana dina pagawean tuh bener salah daek kedul alus goreng manusia mah pada boga nana gerhana osok salah osok bener keur ngeureuyeuh justru pang salah-salahna adalah penceramah dan kita di akhirat bakal ditanya nana gerhana kulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti nerangkeun naon nerangkeun agama ngarah naon ngarah leeh hate we manusia nyembah ka Gusti karena saha anjeun ceramah karena salira Gusti ari Allah maha uninga utek tongo ulang taga roh pati gogodongan boro-boro dina bibir nah hate Allah uninga dibongkar hate kuring borosote amplop pungkul Pak matak ceramah teh ulah karena amplop kudu lillahi ta'ala atuh lol cek bapak hajat atuh genah lamun kitu mah kumaha lamun asep teh dibayar wios ngan mawa naon ka dieu mobil atuh kumaha lamun teu dibayar dorong mobil urang nepi ka Cimahu daripada lieur di jalannya ongkosan atuh tuh malahan mah wios lamun teu dibayar wios ngan kuring nanya arison dibayar background dibayar di mana-mana ge mah jeung henteu ada nu bogana eta ngan di mana-mana ge son dibayar background dibayar kitu kabeh ge dibayar Pak atuh lamun kitu lamunna gerhana henteu berarti teu adil teh sedengkeun kuring teh warga Indonesia dina warga Indonesia aya sila kalima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia arison dibayar urang henteu da teu adil jadi abdi lain minta bayaran hanya sebatas nyuhunkeun keadilan tuh sarua keneh sakitu ngalalawan jamaah di dieu mah jadi ilmu teh kudu leuwih sadar bener salah milik urang daek kedul milik urang alus goreng ge milik matak lamun bener jeung salah milik urang geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga bener wae lain malaikat salah wae lain setan manusia bener jeung salah pada mika boga matak geura eureun nyaritakeun kagorengan batur da urang ge boga kagorengan nu sarua jiga batur ngan ibu mah pinter teuing pinter nutupan sehingga we cek batur teh moal aya nu pangjujurna iwal ti maneh jujur sote sih itu teu apaleun dalam mun dibongkar mah gedebul nagenya matak nu ngaran hirup tong sok lalajo cangkangna tah lalajoan meusi hatena da cek agama ge kolbi kauli fi'li alus hatena alus omongna jeung alus pagaweanana tong katipu ku omonganana ari omonganana mah alus demi rakyat lamun abdi jadi insyaallah demi rakyat mana buktina demi rakyat maneh nama batuk saeutik ge berobat ka Singapura coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit mana demi rakyat teh oi tak kitu keprok ngarate sieun urang ibu teh satuju kana omongan kuring kudu satuju ngarah ditewak teh kabeh loba janji eueuh bukti loba waos nyorostos tanpa buktos paribasa demi rakyat pret mana demi rakyat teh ukur keur butuh
palebah keur butuh abring-abringan ka rakyat 11 abdi geus jadi marayat hayang pangikuat hese kala geblus ke alam gaib wajurig jarian aing mah matak nu ngaranna hirup moal jadi gede tanpa nu leutik moal jadi pejabat tanpa rakyat nana gerhana ge moal bisa ceramah di tempat tanpa jamaah sok jamaah leungit na urang kudu ngawangkong jeung temok matak cing atuh rag-rageun darajat urang teh hareupeun batur teh tanpa batur urang saha matak hirup tong coba-coba goreng jeung batu ibu make tiung menang saha menang batur make baju menang saha imah menang saha nu nyawah saha ibu dahar meuli beas ti saha ibu maot dikubur saha ditahlilan ku saha gering menta doa ka saha ibu hamil ku batur tak iya pengajian nu pice capekeun teh balik ti dieu moal teu hereng salaki paingan sia budak nu kadua gede irung nah eta tadi menang batur urang teh selalu melibatkan batur matak urang tong coba-coba goreng jeung batur sabab kahirupan mah punten hirup teh butuh ku batur matak jelema gede kudu nyaah anu leutik da moal bisa disebut gede tanpa aya hirup nu leutik bahkan jelema miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan jadi urang teh moal leupas tina hirup babarengan jeung batur matak tong sok ngalalawodehkeun urusan lamun jeung batur bener tuh maka ibu manusia kuring manusia lamun memang manusia tempokeun sifat manusia nyaahan asihan dedehan asak hampura lembut hate sifat manusia kereng geleuhan rujitan cuaan pasea sifat domba sok lalajoan domba hijikeun dina kandang da gurger atuh diadu tamatak lamun aya jelema nu sok resep diadu naon beda jeung bebengok si eta atuh urang teh manusia mah tempokeun sifat manusia sabab urang adalah hamba Allah lamun bener hamba Allah tuturkeun sifat Allah tarima kahayang Allah tanpa kaputusan Gusti nana gerhana cek Allah kudu jadi penceramah moal aya nu ngahalangan jadi malah nepi ka Manon Jaya padahal Manon Jaya teh gudangna ilmu teh dah cek Allah kudu jadi we eueuh nu bisa ngahalangan padahal lamun ditempo ku ibu aya merek pi ustadeun da eueuh matak begeun ngajemput di ditu urang menolol belah ditu malahan mari ditu teh aya warung jeung ibu palih mana nu bade pangaosan teh kalem we cenah ustadna lagi bakal telat bari ka urang pan teh nah nu ngajemput di ditu urang nolol ti ditu eta leumpang saja jalan ti ditu nepi ka dieu pan lempang bieu teh da eta ibu-ibu ku hare-harena panggih we jeung bapak-bapak well eueuh nu assalamualaikum ka urang coba lamun ustadna diudeng digamis disorban kuring yakin jamaah nangtung wilujeng sumping al mukarram nah ari ka urang mah jeung wel-welan sabab kuring beda pak beda bajuna beda pakaianana beda gayana beda carana keun bae urusan beda tapi hiji nu kudu tilai Islam keneh teu kudu riweuh maca tahlil ge barareda aya nu tungkul anu ngagideug aya nu muih Bandungan lamun aya nu tahlil aya nu tungkul nu dijuru la ilaha illallah aki-aki biasana nah las seleungit hudang-hudang dahar sia teh da isukna teh disamper bah cing teh tahlil deui siap nah cing teh nepi ka sumanget genah cenah teu lila nya heuh da hees dipingpin ku ustadna pan ustadna mah tahlil teh lila budak gideug ongko la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh bah nah tahlil di budak gideug batur mah tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul mengadon sare jadi emang di budak gideug ngarah teu sare hanya sebatas metode nu paling paur nu muih Pak illallah 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 nah da bubar tahlil ngural golokok di buruan ongkek lewas ya ke rumah sakit nah da balik teh innalillahi da isukna teh nu tahlil jadi dua kelompok rek nu tungkul rek nu ngagideug rek nu muih tetep kembali ke laptop nu dibaca maka ke la ilaha il
tinggal gawe naon gawe natina la ilaha illallah teh eueuh sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Gusti itulah la ilaha illallah dina gawe da kahayang ibu jeung kahayang Allah mah jauh atuh kahayang ibu memboga salaki kasep jeung beunghar ai jadi jeung nu petot lag-lag we petot-petot ge jelema. Nah hanya orang teh hayang nu kasep bari beunghar aya jadi jeung nu petot. Allah mah uninga bahaya ibu lamun ibu dibere kasep jeung beunghar. Bahaya moal kuat mental hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan. Nah salaki kasep jeung beunghar coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeun. Malah nu petot mah bakal satia teu harayangeun salingkuh nya pasti moal nah teu payu. Matak beruntung ka ibu-ibu nu boga salaki pararetot. Moal kuat ibu matak di dieu urang kudu pinter lalajo hikmah tina kalimah la ilaha illallah eueuh kaputusan nu hade iwal kaputusan Gusti beres hirup lamun kitu teu kudu riweuh dah batur kudu beunghar urang kudu sangsara teu aya deui nu mutuskeun iwal pangeran naon atuh urang make jeung kudu sangsara ceuk Allah teh bijilkeun kasabaran kunaon si itu beunghar diuji kudu bageurna matak cilaka jelema anu beunghar tapi teu bager cilaka jelema sangsara tapi aral matak sangkan manusia salamet sangsara pek sabar beunghar pek bager panduanana jadi ari ibadah nu paling paur nu sangsara panas baranan wah jigana ponok umur tuh da urusan ketenangan hirup moal dibikeun ku Allah jelema nu boga harta nah tenang cantang tuh gedong sigrong mobil mewah sawah lega cantang tuh tenang ibu tuh nu tenang mah nu sangsara mah daharna ge beh kitu we nu beunghar mah memeh dahar geus lieur restoran mana budget sabaraha tuang bade jeung naon can dahar geus mikir coba nu sangsara tumis anu geus saminggu dihakan cager we bener ya teh nolol bangsat nu beunghar mah sieun ku bangsat protes pan ka desa kades omat ayeuna mah kudu ngarona usum bangsat atuh pak kades teh pidato bapak-bapak ibu-ibu ngarona ceuk nu beunghar sae pak kades kumaha nu sangsara yah mantong deh cinta kunaon abah nepi ka mu ngarona eueuh pahokeun aya lain mutu jeung coet nu beunghar sieun ku tuyul nu sangsara mah teu sieun ku tuyul nyieun tolak bala ngabar pedang tapelkeun lawang panto naon eta ayat kursi ngarah naon tuyul teu asup coba di nu sangsara aya napelkeun ayat kursi na panto teu panto ge rujat matak tuyul teh blos-blos we jadi mah jadi nu diteangan teh ieu teh harta atawa ketenangan hampura katenangan sabab harta mah darajat kanikmatan panghanapna katenangan mah darajat pangluhurna iman Islam pangutamana keur naon boga harta lamun hate henteu tenang we poho nuhun diingetan poho tuh badak tarima keputusan Gusti asli ibu sampai tarima tuh kudu ribu awak ibu 1000 jelema da 1000 bentuk tarima we tong hayang akur jeung batur tong hayang sarua jeung batur kali-kali beda da beungeut ge beda buuk manyangan pan halis mah teu manyangan naon eta rob ceuk Allah teh kami nu nyieun kami nu miara coba lamun ku Allah diantep buuk panjang halis panjang da sieun urang ceramah di dieu teh diulam ceramah ka dieu halisna panjang teu sudi ceramahna ge karareueung asa di alam gaib matak ibu tarima halis ponok teh ieu mah dikerok ganti ku patlot atuh balik ti dieu teh riweuh leungit hiji bulu panon geus ponok antep pan ngeunah bulu panon ponok mah tuh kucap kicep dihampang ieu mah kaum ibu-ibu teu narima luk-luk kaluhur atuh nempo urang kuat jiga nu berat kicep balik ti dieu gelebug angin badak nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon tarimakeun pamere Allah na make jeung kudu dirobah kariweuh-riweuh well awak genut bae hikmahna alus parab cirina disenangkeun ku salaki tak kitu atuh matak lamun dipoto teh entong kieu cinta kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah ka tempo langsing penipu teh
aya dina foto langsing diajak panggih meber kusabab teu narima disebut montok riweuh belenyang ke kantor desa senam 2 tahun geus senam begang lain beuki gede nah da eta beres senam teh goyobod comro misro liliwetan ongko toong salaki meotan mikiran hutang urut baso jeung goyobod mata geus hirup mata rimakeun kana kaputusan Gusti selesai Pak keur naon riweuh-riweuh teuing hirup tuh si ai cenah nah jadi ngomongkeun batur ari emak teh tarima narima keputusan Allah narima kahayang Allah tanu katiluna nutur-nutur sifatna Gusti ari sifat Allah asmaul husna asma sabriji 88 sok tuturkeun Allah boga sifat ar-Rahman ar-Rahman teh maha welas wajar da urang hamba Allah dek nuturkeun saha lamun teu nuturkeun Allah Allah boga maha Rahman maha welas maka urang kudu boga sifat welasan Allah boga rohim maha asih maka urang kudu boga sifat asihan lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama jeung moal berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro padahal eueuh ti dituna antara comro digalo jeung polo da lalajoan mah comrona tong nempo lehona lamun ibu geuleuh kana leho na memangna ibu teu boga baheula pan ibu mah leuwih parah nyatina irung nyatina ceuli keur jelema nu boga sifat welas asih mikir oh ieu budak nongtot leho dagang comro biheung payu ka dieu jang emak mah teu hayang comro ngan eta ku kabita ku polo nepi ka hejo dek diparabkeun kana jaer tah duit 10.000 sing-sringkeun sebreng-sebreng bersih leungit lehona payu comrona ku sifat naon eta ku sifat welas asih matak tembongkeun na awak urang teh sifat welas sifat lol Allah boga sifat al-latif al-latif teh maha lembut wiridkeun ku ibu di masjid ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif hek maknaan naon ya latif maha lembut ud'uni astajib lakum cek Allah teh penta ka kami da eta teh anu kami ya Allah lembutkeun hate abdi kasar keras ieu hate jadi lembut bongan geus menta kanu bogana lembutkeun manah abdi penta ieu mah di masjid jiga nu heueuh ya latif ya latif ya latif ya latif datang ka ieu mah salaki sare sangu eueuh beas beak duit 10.000 nah ada juga hoak teh molor wae da gablek salaki teh eta ya latif aya nu diomongkeun di masjid ya latif ai praktek hirup kereng wae artina teu nepi kana eusi hatena heuwel poho wae atuh da tilu Allah teh boga sifat al-Ghafar al-Ghafar teh maha panghampura wajar lamun urang boga sifat asak ham kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa keun we da hukum alam di mana aya nu resep tangtu aya nu ngewa di mana aya nu ngewa tangtu aya nu resep ngan entong hayang kapake ku jelema nu resep tong hayang kapake ku jelema nu ngewa terserah maranehanana da ibu ge baheula ning anya rumah tangga dibakutet make samping kaluhur make jaket ditiung ongkoh anakan we kunaon salaki resepeun salaki bogoheun tak ayeuna keur kaum nini-nini nu umur 80 sok kulem tataranyang kumaha ceuk salaki di calana ngewa aya nilai robah eusi hate nya cobaan gersok nini-nini engke kulem hek ulutur tataranyang tong make sahelai-helai acan eta si aki di calana sia teh geus asup angin mah aing nu lieur teuing kunaon lantaran hate anu geus berubah kartos ya mata keur leungora keneh ngaranna bogoh geus kolot ngaranna nyaah ngaran geus kolot kajen ulutut pan nyaah di calana sia teh tapi ngaran keur bogoh justru ibu rapi dibukaan ku bogoh berubah eusi hate ibu hirup aya kahayang hayang naon hayang salamet dunya kumaha doana Robana empak tung ting dembah empok pak 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 tung ting dembah
di Indonesia lamun ngapalkeun sok bari nyanyi ngarah babari. Nah di Arab teu kikituan teu bisaeun. Tong hayang jika orang Arab, orang mau orang Manon Jaya we orang Tasik, gayana gaya Tasik, budaya Tasik, agama Islam, kumaha ceuk budaya Tasik. Hayang nurutan budaya Arab moal bisa. Pan bejana di Arab taraweh geus nepi jam 3 subuh daek. Coba nyage di loba santri, pingpin gersok taraweh nepi jam 3 RW nu pangheulana balik teh. Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa, kumaha ceuk kades, wah kudu nyieun perdes digemok ku aing masjid eta aja. Areureun tarawehanana nolol jeger bari make tato dianting ongkoh diangkat pan jadi imam, maneh cenah jadi imam. Aing ngaran jeger atuh. Nu dibacana teh Al-Ikhlas we haben. 23 rakaat atawa 11 rakaat nu dibacana Al-Ikhlas. Rakaat kaopat hayang anas ngan poho deui pan sieun jamaah di tukang bari jeger hoak wios kulhu deui. Pan ibu-ibu keeng mangawe lajeng cenah. Nah 23 setengah salapan anggeus kuat pada ngagabruk teh sangka cenah maneh nyage jeger kapake ngimaman mah tadi Indonesia mah nu kapake teh nu tereh. Teu bisa urang juga orang Arab teu bisa. Di Arab adan alus coba di urang mik peperepetan. Eho ngaweuweuh. Atuh adan di Indonesia mah kitu we. Lamun di Arab mah pan geunaheun. Allahu Akbar Allahu Akbar raoseun ngan dibere adan nu bieu subuh lain raoseun hees matak adan subuh mah mun bisa tong nu ngeunaheun nu ngajerit anu goreng Allahu Akbar hudang jelema kabeh daratang ka masjid lain deuk salat deuk ngagebugan nu adan. Balik ke Indonesia adan depan mik peperepetan eho ngabeuweuh Allahu Akbar bau komo palebah hayalah sholah mah hayalah sholah lah lalu cek jelema nu tara ka masjid cek aing oge cenah ulah ka masjid nah itu jadi salang sara eta kuat aduh Allah datang Idul Fitri Arab jeung Indonesia berbeda. Di Arab Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar. Arab keblus kalmur urang aki-aki panghareupna Allahu Akbar Allahu Akbar kuat adu regeng eta Hu akbar Allahu akbar la ilah napas pondok itu panjang kene pan jadi make angka panyambung eta ilallah make aya eta matak di urang mah wayahna agama teh disesuaikeun jeung kamampuan. Nana gerhana ceramah hampura bari ngabodor geus peuting coba lamun kuring ceramah lempeng da mantau gatuh jelema teh mata hampura ceramah rada di kieu-kieu teh seurina beunang sukana aya ngartina ge syukur we tawelna ge beunang tah mata kitu we kesan ceramah teh balik ti dieu ditanya ku salaki ti mana tadi peuting pangaosan jeung saha nana gerhana kumaha kitu we rame geus we heukeun atuh resep-resep heula tong dipaksakeun resep-resep heula. Matak di Indonesia mah ngapalkeun teh sok dinyanyikeun ngarah babari apa sifat wajib Allah 20 baheula di pesantren di mushola leutik pan dinyanyikeun wujud ki dembah empong patung ting dembah empong patung ting dembah empong patung ting dembah empong patung ting dembah embok babo babo ba embok babo embok ba empang pang dembah empong patung ting 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 dembah embok babo babo ba embok baba ba embok ba embok baba baba tuh diajak gelo teh daek we terjadi metode eta di mana di Indonesia apakah mungkin di Arab itu moal bisa ngeus da urang malain urang Arab dinyanyi-nyanyi deh pan ustad ge aya nu ceramah bari nyanyi
Oma orang Tasik bu terangnya Oma RT gitu. Roma Irama apa dakwah tapi bari nyanyi silahkan urang tong saban geureuh moal mungkin bisa jadi Oma sok bapak nyanyi kalah kabubar jelema da bagian Oma matak Oma matak dina ge jadi raja dangdut teteh tina labu lamun di pandede aya pun lanceuk ya anu gaduh wargina bupati Pacecep anu ti P3K anu ti P3 pan anu tadi sambutan ku bahasa Indonesia pan anjeunna mah ti payuna mantan pejabat eta teh baheula tina labu gubrag aduh tegas pejabat mah tak jadi pejabat ai Roma mah gubrag aduh jadi meureun eta ge teuing teu nyaho kade tong dibeja-beja ka omana tina labuh teh nana gerhana sorana tegeug Bandung atuh Bandung mah tegeug jadi kenek alus Bandung Tasik dua deui alus jadi kenek teh tapi lamun Roma jadi kenek pi omongeun maknya jadi kenek Bandung Tasik dua deui lol ibu-ibu baru ki heureuy Al-Fatihah matak jalma teh geus boga takdir masih matak Roma mah alus we dakwah bari nyanyi alus badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam ada kiai matak aya secepatnya jasa dipendam karena tak lagi diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna dari kasur yang empuk terus tila putih hanya baik tuh bisa geda aing malain takna tuh menika wajar tuh lol deui lagu Istri Solihah setiap keindahan kuat engap yang tampak oleh mata itulah perhiasan perhiasan dunia Oma nu bisa rap hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan ara lain nu hajat cicing wae teu ka dieu anu bisa kitu hanya Oma madak Roma mah dakwahna teh nyanyi aki-aki dan dakwahna teh nyanyi setengah genep can magrib aya abah sumangat ke masjid cetrekeun kana ampli tiupan beletuk pan nyanyi eling umat muslimin muslimat hayu orang berjamaah salat subuh meureun poho magrib red kana jam magrib menang pek baik itu mah hanya sebatas metodologi mata kurang tong silih salahkeun tujuanna nama sarua bener barareda ibu asli ngan keukeuh we gegetuk comro misro kicimpling sampe kene sampe asepan ayakan nyiru boboko awi kene awi
NU Persis, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Sarekat Islam, Islam kene Islam. Nama kejeng kudu paseha. Iwal ti jelema nu boga ego hayang paseha mah teu tanu. Matak naon silih hargaan balad urang di Persis pek ku cara Persisna nu belah dia Muhammadiyah pek ku cara Muhammadiyahna atuh urang ku cara NU pek ku cara NU-na dulur urang ku cara Jamaah Tabligh pek ku cara Jamaah Tablighna. Matak naon mun hirup silih ajenan Islam deuk ngajenan saha lamun lain deuk ngajenan umat Islam eta sorangan. Weh lain ieu mah paribasa kana nyalahkeun batur teh sia atuh. Ustad ge barareda keun bae Ustad barareda ge komo kuring mah beda pisan ibu asli penampilan ge kieu we urang kunaon atuhna gerhana make baju biasa kuring mah sadar diri make baju biasa teh sabab kuring mah manusia biasa lain manusia nu luar biasa matak ibu ka kuring biasa-biasa teu kudu riweuh tong nyebut al mukarrom ka urang teu hararayang teuing al mukarrom dana gerhana jug sadar diri mah nya al mukarrom salat subuh kaberangan teuneun sesebutan eta mah teuneun era pek we sakayang ibu nyebut ujang nana pek sabab guru aa teh sudi teuing aa kos kasalakina mong roream teh geus kolot aa sok romantis teh kitu peta teh keur boga duit eueuh mah sia we. Inilah perkembang Ustad barareda beda mamah hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh pan orang Ciamis mamah dedeh mah ceramahna bari curhat mamah dana curhat dong iya dong mah caroge abi mah nya burutnya teu usaha. Da metode mamah dede mah dengan tanya jawab. Mama ngulum ceramahna hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Mama hayang nu nerangkeun tentang karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu bijaksana Abuya Uci almarhum. Mama hayang nu heuras keras Habib Bahar. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Sok deuk ngaledek mah sok. Bebas Pak, bebas silakan. Tapi tetap Islam kene Islam hanya orang nu kotor hate anu daek paseha wae. Hanya jelema nu kotor hate nu babadug wae mah Pak. Bejakeun tak jelema nu sok paraseha wae teh. Hate teh beresan teh. Islam deuk silih ajenan jeung saha lamun lain jeung umat Islam sorangan. Mun hayang perang atuh tanu maju ka Israel jeung lain kudu perang antara urang jeung urang kos nu rada gelo teh. Bener Pak nya merebutkeun naon merebutkeun usoli jeung teu usoli kunut jeung teu kunut 11 jeung 23 geus nyaho acan surgana beunah atuh surga can katempo paseha geus nu tukang ungut-ungutan bapak-bapak teuing ngarti teuing tunuh tuh. Mama ngulum ceramah teh hayang nu lentong suantana ge lembut aagim 3 ger kalem. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya bisa hadir di Manon Jaya ya. Bagaimana ibu senang berjumpa ya iya ibu senang ya tapi mohon maaf ya yang kurang senang nah geus kalolot kieu gagabah. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang ya. Mohon maaf ya, ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana. Karunya kapanitia kudu ngamplop kaduaan sedengkeun ngan jatah saurangeun. Jadi mohon maaf ya, AA mau kembali ke Bandung. Baik dakwah mah silahkan ku carana masing. Torekat oge orang-orang torekat berbeda. Torekat Naksabandiyah Abah Anom.
Kan di urang ge aya di Manunjaya torekat wa khoer, atau di Ciamis ge aya torekat sahadatain. Nah mah jeung kudu riweuh Pak, matak naon urang mun bisa silih ajenan genah teh mun hirup nya Bu. Sabab ibu ge boga budak ladang silih ajenan. Salaki jeung pamajikan pan beda, lalaki mah kumisan jeung janggotan, pamajikan mah eueuh kumis eueuh janggot, berarti beda wujud beda bentuk beda pagawean. Lalaki kumis jeung janggot, tah bapa mah teu meunang buat baeud, gerasa kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun atuh. Lamun ibu kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu burekem jiga jeruk deuk bitu. Matak urang butuh ilmu naon ilmu rumah tangga, deuk naon butuh ilmu rumah tangga, deuk ngahijikeun adat nu berbeda tapi kudu bisa sakinah mawadah warohmah. Aya proses hayang sakinah mawadah warohmah teh tak ieu si keneng rumah tangga da tujuanna teh hayang sakinah mawadah warohmah. Arum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah butuh modal. Naon modalna? Kageulisan lain. Geulis mah relatif, 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah mana ayeuna mana nu geulis teh mana. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 pudeg-deg awak ngabeukahan, baheula mah ditangkep teh di dieu, ayeuna mah geus teu tepung. Matak salaki tarima abdi nikah ka putri bapa, naha tarima deuk narimakeun begangna, deuk narimakeun lintuhna, ulah ai keur begang ditarima, ai lintuh dijejek, lalaki gelo kitu peta teh. Nah, maka jeung surak dah heueuh. Ai keur geulis pamajikan akang, ai geus koring patut dijejek, dicampakan. Nah, jiga tiwu geus diinum amisna tinggal sampahna, tong kitu luhur woi. Hei lalaki cunihin tong kitu woi. Hargaan kaum lalaki teh bongan urang perjanjian tarima abdi nikah deuk narimakeun geulisna narimakeun gorengna baeudna ditarima amis budina ditarimana alusna gorengna leg-leg ku salaki da bongan judul lagi tarima abdi nikah lain deuk narimakeun lahirna jeung batin-batina bener. Da moal sanggup bapak nyenggareupan kaum ieu mah teh moal aya makhluk paling aneh di muka bumi kaum ibu-ibu. Rek teu aneh kumaha coba diberi duit 5 juta mah tah geus isa teh 5 juta isuk-isuk bapak nyokot duit mah 20 kanggo bensin kumaha ngomongna tah gantian ya ari ibu damang eta teh duit salaki dipenta 20 tah gantian asa leuwih ti rentenir maneh mah matak awewe mah kaum paling aneh asli ulah karena geulisna, geulis mah relatif. Atuh sugan hayang sakinah mawadah ku pelet. Bah! Tah jago pelet urusan can payu mah anger, kalah ka jengkel. Haben yang ngapalkeun pelet. Bisi ibu percaya, sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosoknya warohani mulyakakeun indatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Karim itu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kubung-kubungan tarang aing lancah menterangan pipi aing kutu mirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak sarata kudu nyengir saja jalan tibatan payung ngadon aya nu ngadagor Pak temati ku jampe pelet eta leos deui ka kaler orang kaler mere aki-aki nu merena Allahumma sisadana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peting buah hol di aci Allah la ilaha illallah. Nah cing teh bah kalah katita Idul Adha poho cing teh naon persyaratanana tiupkeun kana cai gumantung wedal kuring adalah wedal jumaah kunaon di beja-beja nak tu genep jumaah mah kudu jeung rebo ceuk beja jumaah cai rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi ceuk teh kumaha mun halodo garing kabeh ternyata jodoh teh lain ku wedal-wedal teuing lamun jodoh dipikir tina wedal nu paling paur salasa jeung salasa seuneu jeung seuneu pasea ngaduruk masjid aya deui nu paur jumaah jeung jumaah cai jeung cai dihijikeun teu boga beas jebleh duanana modar duanana lain bab eta
tapi cek ilmu kolot repok jodoh ai rep teh jempe ai pok teh ngomong. Jadi lalaki jeung pamajikan teh kudu repok, rep jempe, pok ngomong, pamajikan nu ngomong, salaki jempe, salaki nu ngomong, pamajikan jempe. Jadi disebut repok teh silih dengekeun karena omongan masih. Ieu mah salaki ngomong, ieu nong trowelang. Atuh termos dibabukeun. Langsung dijejek, hawu dileyak. Ta bapak nu kaduhung mah nyuh kopi, tinggal kieu termos nage rajet ku sia. Matak lalaki tong sok ngagugu hawa lain karena gelis, lain karena harta, lain karena pelet. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan di rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yufaqihu fidin, persaratanana pahamna agama. Maka nolol agama, lalaki jadi lalaki, awewe jadi awewe. Lalaki cicingna tugas lalaki, awewe cicing dina tugas awewe. Matak lalaki mah boga tugas, lol we adat budaya urang Tasikmalaya sawer panganten. Bismillah. Kamari mah nya di Sukabumi abdi nyawer ieu menang 3,5 juta mah. Nu hajat mere 300. Dulur-dulurna 300. Tong warak keprok da acan mere nage atuh. Kamari di Sukabumi tepatna di daerah Cisaat. Abdi meragakeun sawer panganten urang Sunda kieu ya sawer. Panganten ge mere gope. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran lain huhuh buru nyebat asmaning pangeran. Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patok buru atuh meuni patokan timaha suci asep mimiti diburuk dangukeun kudua cepil aral atuh da eueuh wae simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui buru kaburu amin ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi saur Rasulullah estu agama mah ieu panganten tetep puhit nyubadanan kawajib panganten sanes. Abdi nu kudu ka ditu sieun di reward ari ieu teh saha ti Pak Haji nu gaduh maksad Pak Haji abdi mah orang Sunda mah boga dua rasa jeung rumasa dibere duit ceuk rasa atoh kudu kumaha kuring kudu rumasa naon rumasana ngadoakeun Pak Haji sing panjang yuswa parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi ngan eta cek panganten jeung istri Pak Haji nah cenah abdi teu doakeun can mere hayang didoakeun mah mere atuh asep mimiti diburuk dangukeun kudua cepil simpe buruk ngarah didoakeun simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lala aral tuh lalagasan teu aya anu da moal beak satena moal teu aya anu mereudi saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan
kewajiban ari ieu sahana putrana tah iya bener calon pejabat nitip 200 nepi 200. Nah ari nu ayeuna ti leluhurna gede datang ka rakyat leutik aing mah iya tah calon pejabat mah jujur ti ditu nitip 200 nepi 200. Wur awur kembang malat kewe ngadoana sakalikeun wur awur kembang malati wur awur kembang kasturi wur awur kembang udah gitu man run turun ngan menang 400 run turun jati rahayu rahayu manjing walagri sapapaosna aduh penonton aya run bibi urang aya di dia bi damang bi oh tetehnya teh pokoknya dia mana mere duit langsung di aku teteh sok bisa hayang disebut teteh. Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat asep ulah lali tah kakara we kolot baheula nyokot beas jeung es bonbon wur awur didinya aya terjadi papatah kolot ngan disumputkeun dina naon dina barang pira kadar beas barangna kira kadar es bonbon tapi keur ngawujudkeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ku eta barang kunaon maka jeung ngaburkeun beas lalaki tugasna merena pakolahir artina lalaki wajib ngawur ka pamajikan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan imah page baju wete dahar sebe kongkorong boga gelang aya hayang nyangu aya beasna hayang masak aya pasakeunana deuk jajan bere duitna edek init-initan asongan artosna raos ibu kadenge woi henteu bongan lalaki cek agama ditugaskeun mere napakoh dibagi dua napakoh lahir napakoh batin napakoh lahir ya dunya napakoh batin ya agama imah page baju wete dar sebe kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah nyangu aya beasna titah balanya dibikeun jeung artosna titah dangdan aya alatna raos ibu bawa kana bahasa agama sakinah jongjon rumah tangga lamun salaki mere napakoh lahir. Aduh aing mah ceramah kieu teh asa patoja jeung hate asa meunangkeun si ieu saben hiji tah bere napakoh lahir kadua tugas salaki mere napakoh batin. Pak, napakoh batin itu agama. Tong loba nanya, bapak mah tos tuang acan, tong hariwang urusan dahar bab awewe mah. Sabab isuk-isuk goreng ketan, jam salapan karedok jeung tatangga, jam 12 seblak, jam 3 teh ngabah so make sangu. Tapi anger nyebut teh asa can kararaban sangu. Tong hariwang urusan awewe bab dahar mah. Nu kudu hariwang mah bapak kade pertanyaan teh mah tos salat acan tos ngaos sholawat acan tos tawasul acan tos ngaos Quran acan ta eta lalakinya ah dunya nya ah akhirat ngan teuing merek ieu sanggup moal dibere salaki kitu cobaan ke subuh cek bapak mah kadenge ceramahna negerana salat moal teu nyegag fanatik sakehed kitu moal kuat bu padahal kewajiban salaki adalah mere napakoh lahir dunya mere napakoh batin agama cirina lalaki nu merhatikeun agama ibu salatna zakatna saumna jeung hajina itu lalaki nu hayang bareng dunya bareng akhirat dua tilu tugas ibu narimakeun kana pamere salaki dibere gede jazakallahu khairun kasiro bapak capelu atlet kesa ngoprot melaan jisim abdi dibere leutik jazakallahu khairun kasiro bapak muga-muga Allah ngagentoskeun lagung sae tak kitu awewe mah denge sia teh denge lain ieu mah dibere gede kakara 6:30 sarungna geus diceklan oh ayu sono cicing can isa oh wios teu isa oge rada gelo teh tapi nalika dibere duit leutik salaki papaleugi ngadina kursi
kado nolol tina janela sare we didinya jeung tumila nah naon ge kudu kaharti gitu cing mental ibu teh kasalaki teh ulah kitu-kitu teh dibere napakoh gede tarimakeun dibere leutik ge tarimakeun sing bisa ngamanfaatkeun matak pak hampura kaum lalaki mah paling hoream ibu-ibu mah lamun ditanya babrasiko geus dibikeun ditanya deui mah ka mana duit kamari kuat geus beak deui sok paling horeamnya matak jawabanana kumaneh we atuh atur sakalian itu percaya matak loba lalaki nu tik-tikan teh mang ka mana meuli peda nah teu nita pamajikan beh kamari ge pamulangan 1.500 teu balik deui yai mun di dieu aya lalaki kitu irah deuk tobat euy keur naon boga pamajikan lamun teu dibere kepercayaan matak bendahara terbaik adalah pamajikan pengusaha terbaik adalah salaki lalaki mah usaha serenkeun ka bendahara sadio ieu bendahara teh ngan kewajiban ibu narimakeun balik salaki ti panyabaan cicing lawang panto ulah api-api bebeja arisan ayeuna ngariung limaan kakak jeung KTP dibikeun tuluy perjanjian aku bersumpah dan berjanji nah tina limaan dua nu teu kabayar nu tilu kokot tetengan ka tetangga nah hanana gerhana apa pernah ngeclok Bang Emok ulah boga hutang tanpa izin ti salaki ulah boga hutang nalika urang teu apaleun salaki denge salaki balik ti panyabaan rengkuh nalawang panto bapak geuning sumping rengkuh ieu teh ka salaki cekelan leungeunna tuluy suntangan geus suntangan gek diuk dina bang barung tandana salaki capek cokot cai anu tiiskeun bae teh moge gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katemu jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi pamajikan ka salaki mangeunahkeun kana hate kajeun teh manis dibikeun ibu ngocobrot wae hayang diseblok rupina beres sarupa kitu bapak beli teh acan netepan mangga ka jaman siapkeun ku ibu odol sikat jeung sabuna ulah nepi ka salaki deuk mani kokot tetengan yangan sikat ternyata keur dicoo budak keur nyikat huntu ucing dapul salaki mani beres mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopea sajadahna kebutkeun mangga bapa netepan dekul salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup nyuuh dina lahunan salaki pek ngomong sing hade bapana puputon kemang kedaton buah kolbu jeung ciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah sapamajikan can bisnis juga bakan jali salaki ti luhur sausap rambut ti handap sabeda dapal hapunten jisim abdi hapunten olohok dibere nu kitu mah nah ku eueuh nu kitu teh komo belah dinya mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang tujuh kieu we jiga jeger meunang duit henteu kesangna lu atlet keneh kacapena can kagantian jugder ditanyakeun duit amak nyedak tanaga midak lalaki kadang-kadang darah tinggi nah hargaan heula kesangna lain ujug-ujug kana duit didinya kewajiban pemajikan narimakeun beres salat bapak mak teh masak ngan punten bala-bala sasiki kurupuk sasiki bonteng sasiki tempo huapna salaki sagede peureup kuat jiga nu ngeunah ternyata matak ngeunah barang dahar teh lamun ngeunah hatena kajeun daging hayam aya sate aya ibu ngecebrek wae usaha leutik barang lebok hayang daging sero da maneh mah tibatan nepi kana beuteung hayang ongkek isuk ge lambung beunang leos ka rumah sakit maot we mata kekeh pak pamajikan adalah pakaian keur salaki salaki pakaian keur pamajikan maka kudu silih tutupan pangabutuhna naon teu ngabodor bet seseurian tuh jadi kewajiban ibu narima tugas nu kaopat sobirin lalaki nu sabar latakdob jelema sabar moal gede amek dengekeun ku ibunya lalaki nu sabar moal gede amek bapak ulah coba-coba nyebutkeun sabar lamun bapak aya kene amek jelema sabar moal amek moal pamajikan buat baeud jemedat jemedut tong amek jeung nu keur baeud mah tong ditanya ngadon nyegag ditanya kunaon mama baeud ku sia tuh sekurang oge kan jadi paseha mending tanya karena awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang padaringan kosong beasna kongkorong anu dienjem can dipulangkeun baju can ganti-ganti duitna dompet gegeletekan hayang jajan teu boga duit meujeuh pamajikan baeud maka bapak kudu sadar get diuk gigireun awewe nu keur baeud mah hampura bapak teh kewajiban mere rasiko tapi liuk deungeun ragap taya heureut pakeun pungsat bahan hampura ieu teh aya duit 2 juta kanggo mamah keur baeud dibere duit langsung nangkep lain tak tadi didinya lalaki penuh dengan pengertian
bener. Hiji waktu nguji ibu kasabaran salaki, ibu teh dek nyuguhan salaki ku kopi, ai suku pabaliut jeung karpet atuh ti kudawat pepeus gelasna bahe kopina bakal kumaha salaki ibu sok bakal kumaha salaki ibu pepeus gelas bahe kopi bakal kumaha teu neuleuh sok curhat ka urang sok buru sok omongkeun ka gorengan salaki ibu teh ayeuna sok buru teu neuleuh tuluy ngahoak terus amek terus gororeng adat salaki ibu artinya salaki gitu mah gagal Pak ku dihoakna teu balik teu neuleuh kopi pepeus ibu isuk yakin dititah moal ngagugu mah nyuh deui kopi kumaha ceuk ibu ku sia kunaon pamajikan teu ngagugu bongan salaki teu ngahargaan kana kagagalan pamajikan tah salaki nu alus mah sabar bari teu gede amek kumaha carana pepeus gelas bahe kopi gek cek salaki teh mah keun bae bari dipulungan eta beling mah keun bae pepeus gelas bisa diganti tapi pepeus hate pamajikan akang kamana akang neangan ganti tah eta lalaki nu hade lain bab keprok aya eueuh nu kitu lamun eueuh tadi antara urang teh aya saurang saha eta urang mah gelas pepeus bahe kopi tarang ngamuk ka pamajikan nah ada eueuh jeung bapak lamun nyarekan pamajikan teu neuleuh gelas pepeus ibu tinggal nanya nyaah ka gelas nyaah ka abdi lamun nyaah ka gelas molor jeung gelas sabulan paling bijil anak cangkir Pak pira kadar gelas ukur 3.000 pira kadar kopi ukur 1.500 nah pamajikan nepi ka nyeri dalam jangka waktu saminggu didinya lalaki kudu leuleus jejer liat tali sobirin sing sabar jelema sabar teu gede pan ibu teh lamun ditarimakeun makeun bae pepeus gelas bisa diganti kopi tinggal meser deui genah hate genah isukna ibu nyieun deui kopi geus siap-siapan ngan hanjakal gagal deui ari uyah warna bodas gula ge warna bodas kerebek kana uyah kocek jeung ci kopi Pak na meja teu gagal ayeuna mah heeh suku teu kudu diawet ngan eta kopina palebah diinum pangset salaki nu bijak teu ngamek diinum we satengahna nalika pamajikan deuk ka dapur di geroan mah ka dieu aya naon bapana asalilah urang teu nginum bareng regot ku pamajikan diinum diciduhkeun kunaon mama pangset kumaha ceuk salaki sumuhun genahnya rumah tangga lamun saling mengerti seperti kitu ngan can aya lalaki gitu teh can aya kumaha akang lamun ngareupan kopi pangset kumaha tah waduh jeung tekona dibalangkeun mata lalaki nu sabar sobirin sing salabar jelema sabar la tagdob teu gede ambek nu kagenep rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah birrul walidain sing alus ka indung bapak kikieuan modal saha ibu hajat ayeuna mah ratusan juta background di kieu-kieu lamun lain anu bogana oh ieu teh kelas 25 juta asli sound system kelas kieu teh 2,5 juta ieu teh tuangeun waduh tuangeun ge sagala diaya-ayanya 50 juta maka leg-leg 150 juta hajat pe ayeuna komo hiburan dangdat jeung dangdut bajidor jeung wayang golek 200 juta kataleg inung bapak ridho melaan kahayang anak tapi anak cantang tuh siap melaan kolot beak jutaan inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 hayang miara inung hiji cantang tuh aya cerita matak birul walidain hayang rumah tangga sakinah mawadah mah sing alus ka kolot penta doa restu tinu ngaran kolot matak kuring mah kemana-mana ngadoakeun teh menta doa teh ka kolot teh tarakan nu jauh sieun kudu mayar tadi ge pan mios teh jam 8 da agenda poe teh 4 abdi teh Banjaran hiji soreang hiji terus Tasik sisi hiji Tasik Selatan terus kadi hiji 4 cek ibu tuh aduh 4 matunya atau lain bab atau ripuh palebah mana ripuna panggung kahiji di soreang tetuang sabab ngahargaan ka katapang kuring tetuang sabab ngahargaan Tasik Selatan juga tanya tetuang sabab ngahargaan Manon Jaya pan Manon Jaya gak acan kalah haben itu tah ceramah dahar iraha ngan untung jalma ayeuna mah ngalalarti pokona mah kuring mah teu butuh nu pinter butuh nu ngarti lamun katempo ustad teu dahar di bahanan ge teu jadi nanaon da nuhun sateu acana nuhun
malahan mah tadi teh pun bapak teh nanyakeun ka mana cenah maneh ka Tasik cing teh Pak ai kamari mawa dodol ti mana Garut cing ari Wajid ti mana Cililin ai Boronong ti mana Majalaya ari Kadu ti mana tuh ti Baduy ari Moci ti mana Sukabumi ari ayeuna cenah Tasik mawa naon maneh Tasik duka teuing cing teh Pak tak kira-kira naon ibu ti Manon Jaya naon salah nangan hiji dus teh lega keneh acara naon cenah hajat cing teh Pak oh cenah hajat cing teh arek bapak cau Tasik oh cenah cau Tasik mah moal teu galelede tapunten nu leutik bari teu asak mateng dilalap-lalap atuh cing teh arek Wajid bapak komo we bapak mah isuk di dahar lagi jam 10 berang bari suruput jeung cai ente mangkani geus diomong-omong hayeung ngan Wajid lamun eueuh aduh aing diomongeun pokoknya mah nu hajat tulungan kumaha we carana supaya Wajid aya cing teh arek ranginang komo ranginang ti Tasik mah seungit tarasi tuh cing teh arek bolu ge bapak sedep cing teh rek sapasi deuk hiji cing teh kumaha bakakak wah jigana diberes setengah jam beak tanu dapur teh cing teh kumaha bakakak cenah kerid we ari aya mah mere mah nu hajatna matak kata kuring teh itu teh kan dus teh geus aya 3 tak 4 ti dieu matak itu teh aya pulpen dus pertama dus kedua dus ketiga nah beda eusi jerona sedengkeun bapak urang geus nyahoeun nu terakhir mah di nu hajat mah cenanya moal teu komplit nya we kuring teh jam 3 subuh meureun karorompok teh pun bapak cicing we dina kursi teu kulem nungguan nah cing teh bah lain kulem panungguan maneh hariwang gitu anger we cenah bager maneh hariwang ku bageurna butut maneh hariwang ku bututna baong maneh ge hariwang ku baongna jug cenah geura sare ka itu nungguan subuh leos kana mobil di mana cenah terakhir Tasik na eueuh abdi mendek jujur we daripada urang dicarekan ku kolot da cek Imam Syafi'i sanajan anak bener kolot salah ulah coba-coba debat jeung kolot bisi nyeureun eusi hatena matak abdi mah talung jempe we ngan heuh punten nu hajat kudu ngarti mah nya urang dicarekan nah cenah nu kaopat eueuh abdi merek jujur paham pura beak tengkak di olo ge teu mere wah acan sok atuh tuh ulah nepi ka ngaragrageun cai mata inung urang nepi ka ngaragrageun cai mata bapak sakecelak si mata inung murag kana pipina deuk salat deuk zakat deuk saum ditolak teu ditarima kunaon sababna teu ditarima aya kodarakaan nu hese dihampurana ku Gusti Allah ridallahu fi ridho walidain wa sutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapak murka Allah gumantung murkana inung bapak deuk salat deuk zakat deuk saum ditolak teu ditarima lamun anak goreng patut ka inung jeung bapana sedengkeun karidoan Allah geus dititipkeun kanu jadi kolot nah matak mumpang aya tanya ka hayangna naon karesepna bikeun harta urang ka kolot maka Allah nyadiakeun harta keur anak bikeun kabahagiaan urang ka kolot maka Allah nyiptakeun kabahagiaan keur anak suksesna urang alusna urang bahagiana urang hartana urang tergantung alus jeung teuna urang kanu jadi kolot urang hareudang euy bener Tasikmalaya teh hareudang kieu ibu pernah ka Cimaung Bandung kapan dia orang Cimaung Bandungna Bandung Selatan Cileunca teu apal nih kuno teh tempat wisata Cileunca tiis di ditu mah wayah kieu teh ieu mah make kameja sakieu ge geus hareudang di ditu mah make jaket abdi ge da tiris tapi sapanas-panasna Tasikmalaya moal aya nu leuwih panas lamun bobogohan jeung urang tapi akhirna kawin jeung batur lain curhat nerangkeun ibu tuh sok talar hiji-hiji merena pakol lahir dunya merena pakol batin agama kewajiban ibu narimakeun kewajiban salaki jeung pamajikan sabar tuluy teu gede amek kewajiban nu kalima birrul walidain sing alus ka indung bapa ya duit 400 keur ka mana lompatnya aburkeun kadinya teu urang mah teu satuju duit 400 budak kagali toream teuing
kieu weh aya DKM masjid ieu teh hadir teu pada DKM masjid mana DKM masjid ieu daerah ieu rek mere duit ieu leuwih geuning leuwih ti 400 5 bener 500 tuh aya apa mana pada DKM mun teu aya wakilna sakuan ku abdi embung ream leutik eta keur DKM ya mana pada DKM aya teu mana Pak sok ka dieu pada DKM bere duit ke urang DKM lah oh di ditu di juru oh iya aduh 1 2 3 4 5 500 aing mah sia teh loba usulan pisan tamahan kumaneh we tamahan atuh ka dieu we Pak bapak teh DKM masjid naon Pak duh beli gobis kapal ini beli gobis Al Faruq di dia masjidna oh alhamdulillah bapak teh Pak DKM na hari nu salat subuh seueur alhamdulillah seueur we kitu ulah mukakeun kagorengan seueur we kitu da abdi ge apal lohor seueur isa seueur tapi nu didongengkeun ku abdi takbiran aki-aki mah nya nya sim guring lain masihan karena jabatan DKM na nya tapi sim guring masihan ka pribadina jadi terserah rek dipesirkeun kana rokok rek dipesirkeun kana beas terserah moal mere masjid urang mah masjid mah pikiran ku ibu masjid hiji mah urang dia ge kakakna ya 200 tanu 200 wajib pikiran masjid ieu mah mikiran individu DKM na jadi ieu mah Pak bebas Bapak bade kana rokok bade kana terserah bade dipasieun kasih emak terserah pokona mah satuju Bu lamun dipasieun ka masjid engke bakal aya nu naros ka mana cenah duit ustad kitu da si eta mah mereh teh kepo heueuh ieu mah judulna ge mere ka pribadina individuna kartos pepeuriheun jadi DKM mah nu ngaji atuh ieu urang pasiehan bener oke tah bisi kurang urang nyokot deui ti dieu aduh aing mah sieun nyokot nu gede deui wah aya Pak 600 700 naon make sadayana teh riweuh 800 sajuta keun apanya sajuta karena usulan mah si eta mah pang hobi hiji deui manehna mah tadi mereh henteu sajuta sepuh kanggo pribadi Bapak emang sanes kanggo masjid sanes nya nuhun nya hapunten abdi sing sehat ai Bapak Yusuf seberapa tahun 62 Nabi mah 63 moal insyaallah panjang Yuswa lah guru abdi ge 107 guru abdi mah abah 63 bukan atuh abah ge sugan 107 nya betah kene di alam dunia tapi MBG dicokotan ku batur wiosnya urang mah da ayanya teu kudu ngandalkeun MBG-an keun MBG mah keur anu rakyat leutik nu gede mah geus tong hayang MBG-an karunya nagara ayeuna teh listrik geus dipareuman wae Pak terus deui minyak geus ditaekeun nya harga-harga nuhun sepuh ai emak mah aya keneh maksudna teh garwa aya gaduh putra seberiji mung tilu kolot baheula mah nya budakna teh 7 tapi kolot teu darah tinggi coba si eta karek boga 2 geus darah tinggi ti ayeuna nuhun hapunten abdi tapi asli Manon Jaya nuhun atuh nya oh asli mah Ciawi Tasikmalaya Singaparna Mumara ka dieu janten pejabat di dieu gagah hebat pejabat DKM ku tamu berarti pribumi teh sarangupeun nuhun sepuh mangga atuh mangga naon ngacung-ngacung jempol naon teh
Oh gitu. Sadaya. Ibu, dasim kuring teh lain urang dieu. Perjalanan teh 4 jam setengah, heudeuk ngeusan maksudna teh. Nah, mah jeung ke heula kumaha urang, da urang nu ceramahna ge atuh meuni hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi ka jam? Hayang nepi ka subuh. Pak, Bandungan tanu hayang nepi ka subuh. Abdi mah boga guru. Cek guru abdi, maneh ulah coba-coba nyarek niat batur. Pan niat nepi ka subuh niat. Sok tuluikeun, urang mah urang baralik, Pak. Kene antep nu hayang nepi ka eta golongan eta tanu hayang subuh. Mangga, tah nu ceramahna botol. Sim goreng atas naminana er gerhana sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para luhur anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lapana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigotaka angkat pandangan nu katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.